mau ukur pupujian jeung pupujian sagala nu anjeunna malah Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman geus sabawara kali deui nikmat kami nu mana da jeung nyanan tong boro nu kadenge nu katempo nu katincak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngageunut-geunut jantung benar teh nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat tina urat kana jantung benar padalang esok teu da kitu ngiceup teu diolian pek pikir benar ayeuna leumpang teu make piriwil bisa leumpang tadi dia meureun artina la haula teu boga naon-naon urang mah sumohon eta usik diusikeun malik dimalikeun mun wayang mah daya upayana nya benar Kang jeung eta barang-barang Allah di dunya ieu eueuh nu leungit hiji oge eta aya di ica kitu geuning itu kai ngaleungitan eta mah di nagara atuh ieu mah bumi langit sawarga neraka ieu mah nu Allah da beda geresok antara urang makhluk jeung nu kagunganana beda kumaha ya bedana teh kieu ai ceuk jelema mapan hiji tambah hiji teh dua ceuk jelema di mana-mana ilmu pasti teh tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17 bisa 15 moal bisa teh sarua we naon sarua we ari hiji sidik alo mamaha dina sagalana bisaeun hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun lamun bisaeun buktikeun boleh saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik cek buktikeun nu matak bangsa urang teh loba nama doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris hiji tambah hiji bisa 17 kumaha carana contona pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji tungguan setahun jadi 17 jeung anakna bener 2 tambah 2 jadi 2 bisaeun ceuk jelema mah ilmu pasti 2 tambah 2 teh 4 tapi ieu mah Allah bisaeun tiasaeun 2 tambah 2 2 da kumaha sok nuna careuh 2 tunaan hayam 2 anger careuh 2 da hayam mah beak dihakaj eta bener Kang Allah teh aya eta kaumulan tuh ada maha atuh nyebut Allahu Akbar teh tong dina sungut wungkus teh kudu jeung hate rata-rata geuning Allahu Akbar awas nu heueuh dah ya hate mah lolobana mah lain Allahu Akbar brai teh kadeuleu pangabutuh kahayang kamung numpuk na hulu nya jadi we ka ituna teh kredit teh nu matak loba doa nu teu dijabah hayang untung datang rugi hayang cager datang ripuh hayang salamet datang tabrakan da gelombangna teu sarua teu saarah tuh akimi salat adegeun salat batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tuh diunggah-unggah posisi ngadeg-ngadegeun tower bener mah nya sanggeusna ngadegkeun tower pan babari bangsa urang komunikasi ngalewatan HP dek SMS dek telepon biasa kadar eta cenah HP na dek produk naon bisa bae cenah eta kartuna dek as dek mentari dek simpati cenah eta teu nyambung meureun eta teh pulsana teu dibayar meureun teu dicas batuna teu dicas tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus boa meureun sia teh tara zakat tara rurat tewet kaduleutik nya tara dicas tara daek silaturahim tara daek tatanya ka kiai ka ajengan pan diwajibkeun neangan ilmu teh ti saha we tenang nya benar Kang benar
kudu nama pandina keterangan mah ilmu tungtut dunya siar ieu mah ilmu tungtut dunya tegablek. Ilmu tungtut dunya kaleuweung. Kaituna teh nyaeta melengkung Bekasi Barat. Bekas nyalahan. Nu kitu teh nete semplek dicak semplek. Nah kitu nete semplek dicak waduk. Kitu salah kieu lain. Tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge. Salahkeun mah pamajikan. Da urang ai keur salat ihdinas siratal mustaqim. Muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol. Belok deui bener. Pek. Meuni hese di lempengna. Hese di lempeng teh, hate teh. Hate teh meuni wangkelang we heula. Wangkelang. Bedang. Beras beuheung. Sidik TPRI Bandung teh deuleu lain waragad saeutik kikieuan teh. Lain waragad 3.400. Pendukungna Pupuk Kujang, Pemda, Pemkot, dan Pak Haji Dadang Nasir, Bapak Haji Deden Rumaji, Pak Haji Sidik, tuh. Bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopeah ka abdi nomor 7. Nomor 7. Sami sareng abdi. Sami. Taya hulu panayagan oke sami nomor 7. Nomor 7. Jumlahna teh 50. Ayo nomor 7 teh Kang seueur penggemarna. Rata. Apaan ai langit teh pan 7 lapis. 7 lapis. Nya poe 7 saminggu 7 poe. 7 poe. Kaki 7 mulut. Tina beheung kaluhur 7 liang. Cing. Sok panon 2, irung 2, ceuli 2. Genep. Tasungut hiji. Tuh. Danu 2 deui mah pembuangan di handap. Eta mah knalpot. Tong dibawa nu 2 mah teh mah pamicenan kokotor. Yo. Paribas. Cek aing oge. Paribasat. Aki-aki 7 mulut. Tah, aki-aki 7 mulut turunan. Aya paribasa cenah eta mah dunya teh dunya moal beak 7 turunan. Mahi cenah 7 turunan oge. Tah cenah naha imang cepos sangsara, da aing mah turunan nu ka-8. Matak sangsara. Jadi beakeun nu ka-8. Beakeun. Mun kopi mah kari dadakna teh. Aing rupa-rupa. Mimpi tu ge mimpi 7. Mimpi tu tah. Pitu teh artina 7. Madat, madon, maling, main. Minum. Naon mateni. Mangani. Manat. Tuh, M teh M7. Nya. Mudahna mah narkoba madat teh. Rokok menang 7 bungkus aing. Tuh bos. Gitu cek aing oge. Ari cerek teh ngawayang TPRI tanggal 7. Heuh pan ayeuna teh di TPRI teh tanggal 7. Nya. Gitu. Terima upload 7 amplop. Kayana Kang Wadi jeung imik 7 kata. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Muga-muga TPRI Bandung tetap jayanya. Amin. Ayo urang tingkatkeun kreativitas urang geusian ieu TPRI Bandung teh ku urang. Kandenna. Sok pikeun ngoronjatkeun karir urang teh sok. Dina media elektronik TPRI Bandung. Pintu terbuka. Regreg. Itu wayana TPRI Bandung teh ngan 2 alternatif lamun urang magelaran dina TV 2 alternatif teh kieu lamun alus urang teu kapalang kaituna bakal payu ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung meubeutkeun maneh kana susukan garing eta teh tah nu mata kudu aya badan sensor teh di dinya kendang dijempe-jempe sia nunggu truk teh lain kemene
geus mung di Banyolan mah sensitif. Lain mung di Banyolan, lamun dek banyo jeung aing intern. Ini kan di depan publik loh. Kayak racun. Ya. Tepat cek Akang atuh di urang mah kudu asa kampura dan naon oge geus menuju kana sukses teh kudu hampuraan. Kudu. Eta oge. Ulah nu saeutik digedekeun ngewah lah. Kahayang aing teh prioritaskeun cing Rarumasa. Rarumasa kumaha ari Akang? Rarumasa da timimiti panayaga nepi ka dalang wah. Iwa ti ngagulak-gilek ladang aing sia teh. Tapi heueuh dipikir mah Kakang. Nu mangsiun moal aya sia teh. Iwa ti ngagulak-gilek ladang aing. Bener. Rumasa gede jasa. Keun ku kitu eta ka Inggris geus 2 balikan. Perancis 3 balikan, Jerman, Belanda, Amerika, kapapai sa Amerika dibawa ku Cepot lain menang lain mayar urang teh ka itu teh kalah dibayar. Tuh. Baik pikir. Hari pisang kalungkulan Timur Tengah teh. Ai datang ka itu teh. Para rego we sararea. Teu bisa ngomong bahasa. Ada orang Inggris mah Bararodo atuh. Bararodo kemari Akang. Bararodo. Moal ge maju ai Bararodo mah. Teu becuseun basa Sunda. Alah. Eta aing mah aneh di Belanda teh ya geuning. Naon? Aing keur sare di hotel teh trok ngetrokan panto. Brai teh dibuka urang Belanda. Urang Belanda, Pak Joni ngaranna. Cek dewek teh good morning. Good morning. Pak Joni teh inget. Ayo pek teh ngajawabna teh tong morning cenah. Kitu ngomong bahasa Sunda. Kumaha calalager cenah urang ditu. Kitu. Aing molotot teh kitu. Para jemput. Good morning. Alah eta dimulana sing horeg euy. Urang Sunda teh ditu. Beni ngaranna teh abdi teh cenah baheula gungclok kitu. Keur zaman Lalajo wayang teh waktu zaman Abah Sunaria kumaha aya kene? Digeger kalong nya baheula teh. Digeger kalong. Alah eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanya. Bener. Balanya kamoe. Di urang mah. Cing teh Pak Beni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panayagan. Tarurun caritana aing teu pangluhurna. Bring caritana balanya. Eta Pak Beni ku aing di kaleng. Eta ceuk si Ana ti tukang. Di kakaleng teuing pase eta si goblok da baheula mah ngajajah ka aing. Eta Pak Beni nyerenge. Kan ngajawab. Alah aing era anak takut harita. Abdi kita naik sare 2 poe. Aing pek teh abus teh ka restoran. Podaran. Kebeneran aya goreng asin gini. Meureun poho Pak Beni teh jeung ngomong Sunda we. Tah cenah kabeuki urang ditu mah da nu kieu patut. Eta mah si anak da teu dek dahar ruas we. Kieu. Jadi paean. Sieun diarah urang si goblok. Alah ampun. Tah nu ngacak ulah kaleuwihan nya kitu deh. Pengalaman ya Kang. Rupa-rupa. Universitas Indonesia aya di ditu mah. Bahasa Indonesia na. Di komo di Inggris mah ka Oxford nu teh nya urang. Mun di urang mah ITB na teh teh. Ka approve geus sa Inggris, ka approve. Dibawa ku si Cepot. Ku Akang dibawa ngalayang. Itu. Nya. Alhamdulillah euy dalang nu geus karolot teh model dewek araya keneh. Araya keneh nu sajajar. Di antarana Bapak Cecep Supriyadi, Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang bisa keneh ngadalang. Tiasa keneh. Bapak dalang Dede Amung Sutarya jag-jag keneh. Pak Dede alhamdulillah panjang geus. Masih keneh jag-jag araya keneh. Aya keneh. Malah engke mah di Unpad ku kersana Bapak Rektor Unpad. Sumohon.
nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salah lakon ku tiluan diantawisna Bapak Cecep Supriyadi meureun Padede Amung tilu dewek urang nyieun hiji sejarah ulah cara baheula cenah dalang teh silih telu dajengnya na baheula mah keur sok silih omongkeun baheula silih omongkeun dalang aja tak kurang pendidikanana teh eueuh ayeuna mah untuk kurang ngahiji tak itu panayagan teh baheula mah polontong nih pada tangan urang teh tuh cenah nu rek mawa kakadeun ayeuna ngagrup ka dieu dititah balik deui eta oge ku aing nya pajarkeun teh kajian ngabeca we cenah alah hari Ibu Hajah Nia aya garwana Bapak Haji Dadang Nasir nuju nonton di TV garwana Padeden Rumaji ge ngiring ka dieu alhamdulillah nuhun ujang tepang benar yang alhamdulillah tani dewek oge mu cekil ayeuna teh da aya pupuk kujang sapraka ge pupuk kujang ulah lalawara deuleu hijikeun jeung pupuk budak nya lumayan jadi produksi teh ningkat produksi pare sumohon euy karunya kapun bojo eta Eli pangietakeun nya alah ai ibu nenah can kulam gitu ibu nenah ku Eli ge teh can kulam muni Agus ya boga si Eli teh Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah. Kan rek perang ayeuna teh kan. Doak dang, ya. Eta pembunuhan mutilasi. Wah, eta Kang biadab. Juragan Samba teu dicacag maot teh. Biadab Kang. Dicacag atuh. Mutilasi. Eta diteteangan sababaraha minggu teu panggih aipek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung dumeh geus jadi raja ada Sutija mah tiba heula ge memeh jadi raja ge galak eta hansip di teungeulan gampang leungeun dua kampung non teh galak teh mah saha ka dua gaplok dileletik teh gampang leungeun sateh Sutija mana premanisme atuh ku kitu eta jeung ku ceditna di Sisneja teh sedit nana taku jang ini atuh sakali mah dewek teh kenangan ya akang teh palai di kenangan sing saluyu cing bisa ngigelan cing bisa ngigelan zaman jadi gini mana gitu kudu nincak mode ieu we mode dina ngajalankeun roda pemerintahan lain kumaha dina ngajalankeun roda pemerintahan pan aya masing-masing sing ngalakeunna kadangu ku si tarik kadengekeun ku batur ku si ibu GPRI Bandung ngagelarkeun pagelaran wayang golek. Asa di RRI baheula kitu. RRI kerjanya bener kan RRI. Sok barengan ku Bonang jeung Rincik jeung Gener. Sok Sharon. Rebab Kenang jeung Goong ngalegeuna we sok cing bisa ngigelan ka dewek sine
dulu kawi hirup teh masing waspada hirup teh masing waspada sangkan teman hitung kaya sikap mulia sengsara jangan lempeng dituju paksakan ngeriak maju ulah horianku rumeng harap sungkan rek mangsa rumeng harap sungkan rek ninja lamun teu ditipu kitu mah aing moal dikenangan. Sia katipu ku aingnya. Lain eta. Nah, kitu ngaranna politik. Lemas, lain lemas. Matak di mana aya digogoreng ku batur teh sabar. Lemasna politik teh eta. Gitu. Kabeh hatipuna teh. Wah, rupa-rupa panu ngagogoreng teh. Wah, rupa-rupa kang ngagogoreng. Pajarkeun aing tukang korupsi. Tukangnya. Wah, modek tukang korupsi geus dibuhi deui mun aing. Lemah tajiwana nu ngagogoreng teh. Benar kan. Ulah kapanguruhan kudu kitu. Ulah. Sarajang nama Ya. kelemahan. Tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti Sharon gersok. Sharon. Kamana we nambeuna teh? Bonang Gambang sok gresok. Kabeh, tapi teu balik. Tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu teu puguh igeunana. Kudu kumaha aing ngegelanana matak loba nu ngademo. Da hareng-heng da kudu dengean kitu. Hareng-heng pisan eueuh tuturkeuneun. Eueuh pamuntangan. Eueuh pamuntangan. Dina anak hayam ditinakeun ku indungna. Heeh. Teh. Nya, tah teu beda ti nu kieu, di nu bieu. Rawingna ceuli. Rawing ceuli zaman kiwari teh. Pajajet kudu deleuan kan. Pajajet kudu deleuan, hareng-heng kudu dengean. Mun tepi ka teu euih dua. Teu euih maksudna mah. Kang. Nganuhunkeun eta Kapolda Jawa Barat. Teroris tos kenging di Cibiru, Kang. Teroris menang di Cibiru. Menang di Cibiru, Kang. Burukan teh. Alhamdulillah. Kabur hiji menang dua, Kang. Nya ceuk aing oge. Merajalela eta teroris. Eta teh nu didoktrin teh atuh teh. Kanuhunkeun Nu dicuci otakna nuhun ka Densus 88. Polda Jawa Barat, Kang. Heeh. Gawe bareng jeung Mabes Polri. Oge ngiring bela sungkawa salah sawios DPR RI saurna teh kenging musibah. Kenging musibah, Kang, dina Parahu. Na Parahu. Laut. Ai ku kitu teh mah heueuh ta ieu euy. Yen hirup di dunya teh nya moal langgeng teh. Nu matak jeung ati-ati dina ngarepan hirup teh urang teh. Oh, hati-hati Kang, waspada we urang. Geuning dina surat Waduhe. Waduha. Walal akhiratu hurulaka minal ula. Jadi aya kahirupan anu leuwih alus di batan dunya nyatana akhirat. Oh benar. Dina surat Waduhe. Waduh. Waduhe walaili ida saje. Naon? Nah, maka ngaruikeun lain da bisa Waduhe ge. Model urang Sunda we, reka mana? Tuh mana? Tapi di Betawi mah mane lu? Anger maksudna mah eta keneh. Oh, beda sebutan. Waduhe ge hartina mah eta keneh. Ngan ari waduhe mah nyaeta alifna digenti ku iya. Oh, ku iya. Iya, na jadi harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae. Jadi waduhe walaili
ida saja tuh Waduh kayak kenal. dina kitab Alfiyah teh bab imalah Leres. Eta iku gaul atuh sia teh ku parabot mah beunang nya buan ngencleng akang mah. gitu cek aing oge alah bot cek Udah, saat teh. tadi sakedeung Kang. Dah, kadieu. Dunungan tah. juragan Gatot Kaca euy juragan Gatot Kaca Oh, sok atuh Kang. bagian itu Raden Gatot Kaca Iya inggih. sejamunut restu ka Semar Badranaya Astra Jingadawala Iya inggih. wireh parantos sumping Raden Antarjaja di duta Leres. tetap Prabu Nalaka Suraboma kajian ansur tutumpuran tibatan kudu nyerahkeun diri Doh, iya inggih. nya dina waktu ieu Raden Gatot Kaca Leres. parantos nyiapkeun pasukan pikeun ngayakeun serangan Inggih. ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gendinganipun macan-macanan Sinjang kirut sejati ning wayang manjat ladrang kelumampah agemana kaum perwira bikin yakin kesalira Tuhun tengi jiwa sila Dina kuning bibela sajumlah ulah dia bola tamtama semata Ya kula Inggih, inggih kula. Inggih. Aya dong Gusti Gatot Kaca kula. pikeun nangtukeun adil jeung bener ulah sungkan bibilasan Leres. sabab ieu Kakang Prabu Nalaka Suraboma Kumaha kula? rek ngalibatkeun ulah dia bola tamtama Duh, tibatan serah bogokan sumohon. wah ulah kadieu we. Wah. Disauran ku Gusti Gatot Kaca kula. Oh iya anak ayah Indonesia. semah kapihatur anom nuhun we. Menta doana we. Aula dek maju pikeun yang kalak Kakang Nalaka Suraboma ieu parantos aya widi Diwa Batara bagja ngeran Gusti Batara sanaos kaputra da puguh lepat Lepat nangtos istuning leres-leres hukum adil teh diangge Leres. Istuning leres. ya Akang ieu pamimpin teh Gusti Batara Kresna ta eta pamimpin bijak dan ngajarkeun hukum teh. semah kapihatur Bapak Panglima nuhun pot cager maneh aya hibar kurang si gareng teu milu henteu nuju ka bengkel sia teh Ngabengkel we nya buka counter di ongkos eta. gawe naon si gareng tamal ban naon Bandung Lautan Api yuk Untung dari ketiga Mas eta. alah
Baban kan bangkrut jika tidak ada. Namun hirup kempuk. Ngacungkeun ramo we Semah kapihatur anom. ngacungkeun ramo teh 7 Pada mayunan perang Bapak Agan teh. Heuh, jang kurang doakeun. Di mana Abimanyu? Lan Abimanyu di mana? Di paling itu. Sauran tong. Sararangkeun teh awak teh dipake lampangan teh. pasti kahujanan kepanasan. Tobat buku daing teh pamidangan. Ieu leungeun bolah kede kacida cangkel. Dramatik ongkoh teh bener. Mi HP leunang. Dikejankeun boga kalahkan deui sirah. Kumamun murag jantung tuh atuh teh. Harga kolot di situ. Asma. Tuh, nunungan ada. Ulah. Wis dapur ketek. Kegemeun. Tiuk tapi bari ngaleret. Kalau kebeki ngahajakeun. Duh. Mun urang mah cicing. Hebat. Dipanggil. Mun urang mah cicing. Sing era kudunungan. Dunungan teh. Ieu deui pamawana sia. Carek salah saurang. Naon sia atuh we? Sing jeger teuing. Si laing teu nepi-nepi acan tuh. Jauh ada. Sudah teh geus ngaliuk. Si goblok.
sieun dong. Dina leuwih di pikiran asa ngimpi Mapa payunganana kumaha nulunganana lain daun awi jadi kabawa ngeun aing Ada ngancik sentir. tong sarwana tuh ajo Ajo. alah Wah, akang trek mau atuh. ai dorna Pak Cecep Supriyadi mah aduh doakeun dewek rek tumuk temak Oh, nya sing hasil akang sing jungdan dingding. Sing jungdan dingding sing. ngan kamari aing aya nu ngambek Nah, make di gamak. basa nemak manuk Heeh, nemak manuk Korea. beledak teh kana baligo Diabak ku tim sukses. alah ampun Sing lempeng atuh. Tumak-temak teh. alah Jauh-jauh doakeun aing cingkeuna sing hasil akang. Gusti Batara Kresna ini mah kitu Oh, cerita teh kumaha? Denawa Ora harengkang bakal mutusaken jiwa raganira kejaba ingsun Raden Narayana. Wah, darah keur ora. Keur ora baheula. Emang. Goblok teh kalah rek ngegel ka aing mah. Kamararana sasulumputan kurang ajar. Sapira gini kan. Gening sia teu sapira. Susumar ti kamari teh sapira gini. Udang denawa. Udang sabutan. Kakak. Teu sapiring gening sia. Ngan sadus. Aduh itu. Eta dunungan nuju di kolor sampai teu ketinggal. Manawi teh sanes deden rumaji. Nya. Naon hebat teh makan abdi nya. Naku saha keunana, lah keunana ku saha. Ku abdi tingali panahna nu saha. Lah panahna nu saha. Ya nya nu aganya nih. Da beda atuh. Ari nu maneh mana? Hor. Kaseredkeun pageutkeun nu agan ka jero. Gara saha kurang bedel. Da heula nu abdi keunana mah teteh.
maneh mah karek datang. Nah, kepikiran ku akang. Macet pengintengan. Da ayeuna mah geuning tiada hari tanpa macet. Betul. Nya. Nyerakeun sia teh. Nyerakeun dunungan. Digawe teh lalai. Bicara kenapa ngebutuh. Ka aing keuna. Bade apet kedunungan teh. Bandel pisan bubuk. Naon akang? Neangan naon deh akang? Keur naon sia teh da wala? Keur ngising. Goblok teh sia. Temak kebujur. Karunya rek ditemak teh karunya. Laporan ti anterjajak katawang sadayana parantos kaseret pihak musuh. Itu kayanana hancurna negara trajutisna. Atuh da puguh di kepung ti kulon ti wetan ti kaler ti kidul. Duh, ieu ge. Anu mabalana Leres. Prabu Nalaka Suraboma Ieu ge. teu lepas tina tanggung jawab. Kairing wala dia balad nyaeta aya dina luhur kareta alumampah. Duh. Barang dumugi ka ieu tempat. Hei, Gatot Kaca. Jikan saurang tuluikeun lalampahan baheula teh jeung aing. Eta jantan anu. Menta supaya urang patutunggalan jeung aing kurang ajar. Sanajan kabejakeun ulah dia bola tamtama dempak. Pabalata clear pindang hurang meru. Nalaka Suraboma tanggung jawab. Ayo patutunggalan jeung aing. Eta padu harupan. Urang tuluikeun Gatot Kaca lalampahan baheula aing rumah sacan eleh. Leres. Salaku warga negara. Beda-beda tapi tetap
Indonesia. Ngahacurikeun semua faktos Gusti Prabu. Wah. Hebat. Serangan anu luar biasa kulan. Nyati luhur ti handap serangan hancur pasukan pihak urang. Wajar da perang. Muhun ku kitu teh mah Gusti. Tanyakeun aing. Aing teu hayang okopi galan pati jeung paman aing anu ngaran Satyaki. Wah, jeung sian terjajak katawang Abimanyu. Aing hayang langsung patutunggalan jeung si Gatot Kasa. Laras Paduka. Lamun hirup remputuh silih bela silih tulung nawiskeun malu nu agung komatong pahiri diri tanjeurkeun citra mandiri ulah wara Sukaseri padi dadang nasir muncan pangi jati diri tentrem salebeting ati dunungan Aya pada beci baba. boga keyakinan pasti kumaula kana kada boga rasa jang rumasa Ari parili permadi dacan kula. nanti kana diri teguh pantung Pahaji tatang ruhian teguh pantu kanu agung Haji Nur dacan kula. teguh patuh kanu agung sumerah kanu kawasa palili ngatut pacaca hante boga pikir linu Haji Dadang Sumber Tani dacan kula. Acan kumaha kenapa haji ini upamin ingat coba ibu cucu Setiawati mau badima nangakeun ka urang Garut arusubah Ari Haji Dadang Nasir dacan kula. sifat manusia ilahara saking musibah sasar mamah daraksa saking musibah sasar Haji Is dacan kula. mung panedakan nu mulia Pak Haji ini di pasihan sadar diri Dacan kula Baji kok. patokan sarining bus tenembus kena si ati Ibu Hajah Nini Aya buat nembus nembuskan si ati Kang Asep Sule jeung Kang Dadang Baja dacan kula. Acan atuh. Neng Yuning sanajan harga marahan padadang baja tapi urang ulah harang hiruk masih loba akal tapi rezeki anu halal ayeuna keur moneter kahade ulah kateter luana ulah rek loba ngagoler pek usaha ngidul ngaler Aya Paji Ihsan salawu. belian harga marahan palit poda susun ke asa kacekek anggur sing loba kadae
matak naon dagang baso nanan surat dina dirikeun bae katara oge abanti geus surat geus milih keun bae jeung gorengan tempe oge daerah kingkang nafsu kagila-gila nafsu kang kagila-gila kagila-gila Prapunalah ka Suraboma tuh ningali wala dia bala tamtama soca beureum waos kekerot nafsu kapegung kayanan kurang ajar tasih bangsat sadaya-daya Gusti nepi ka kilat teh eta serangan di laut di darat di udara luar biasa Abimanyu sareng Setyaki paman kaula teh eta teh pamana Samba Purwagana kumawi ulan Gusti kumaha parantongkeung maneh tong hariwa aing tanggung jawab lamun kitu aing kabur ti pangkalangan leres ulah bari layar paur ku omak miyuri hayam kabiri ngeplek jawer ngawang jagjang kumeok pemedi pacok tu geuning ulah miyuri keulaanan aing kudu miyuri hayam kabiri momo sadaya-daya kulan Gusti maneh oge masih kene jagjang bisa kene perang biasa kulan mangga da aya tiluanana ku abdi nu paeh teh kunaon diketepel kusiki muncang eta nya oge puguh wae ku penceneur mo iya awas halih mangga kulan Gusti hei Gatot Kaca aya urang sepatu tunggalan jeung aing sembah kapihatur nuno singlah cing puas mang hayang ninggal si nalaka Suraboma nepi ka bejad huluna nanging nya kitu sanes enteng-enteng ieu teh payunaneun teh paman nah gitu kapan kakang nalaka Suraboma teh sakti luar biasa kuninga ku anjeun di mana anjeunna ngemasing pati teh keuna kana taneuh hirup deui kitu ya 1000 kali hirup sapoe 1000 kali paeh 1000 kali hirup leres tapi percaya kalau wihanana maksud teh jaga jagakeun sadaya-daya kumaha teh carana urang cobian eta we geura pot nun dieu sauran tuh aya naon itu oh punten itu kabengkeran sia aya naon lah wayahna muli awi bon lah muli awi naon masakeun baligo saleujeur teh 200.000 coba gede-gede teuing atuh. Tapi ka nganggap bodoh kadudungan teh mah.
Nah, da rokok ge aya kula anu 200.000. Sakumaha sabungkus? Di mana? Surabaya. Nah, apa ongkos gede? Ada kereta api sabaraha heun. Muliawi nu kolot nyeun Parangong. Nah, melak waluh. Sing seseg. Sesat, si Pageuh. Kangge panggung. Lain keur panggung nyeun Parangong. Ini bulan puasa manggung. Kangge Sutija atawa nalaka Suraboma teh lamun paeh urang tuna na Parangong. Sabab kesal gelut jeung si eta mah. Paeh hirup deui. Ai kitu mah dituna dina Parangong sugan. Aya kasempatan pikeun reureuh kaula. Sae ulah mangga. Jig buru-buru. Sabaraha we nya awina nya. Sacukupna we. Ieu duit deui. Hei. Hadir. Teuing saya mah. Sautak saeutik. Ya. Tampi ulah dah. Nya. Pasyarekeun ngabdikan awi. Ya. Ari awina Ya. minta, Kang. Nah, awina mah mental we atuh. Mental ke Batik Kohar itu. Lumayan aing nah. Balawan. Ya, Kang. geunah euy. Naon ari Kang genah? Loba pendukung ka aing mah. Alhamdulillah Kang. Marukana teh mangga cenah ngala awi mah kecu ai butuh mah. Oh, Pan lumayan aingnya. lumayan Kang sakuan. Bisa kabari pulsa. Eta we ke Batik Kohar dah. Hah? Awi mah. Iya. Kasep Sule we ngenta. Ungu awi kitu kayaknya we kasih menyan. Cemenyan we. Iya. 10 leunyeun. Heeh, minta 20 leunyeur mah. 20 lanjeur. Heeh. Rekan Loba nu ngadukung ka aing mah kana teh. Iya. Kumaha ceuk Abah? Cemenyan mah kumaha cek Abah we. Heeh, doakeun. Saha Sampurasun. Wih, si Gatot Kaca. Datan nirata ngademane. Datan nira. Iya, nurek yang kalah aing. Saya nama atuh geura seren sumeren we Kang. Wah, Ulah hilap ngopi heula atuh aga supados nyingrai kitu tah sumuhun. kan tenan bulan. Anu sakitu parantos ngalibatkeun ulah dia bola tamtama semata. Sumerene ka tuang rama bulan. Daya teh sidik lepat salira teh. Lamun pamajikan sampean dipentak ku batur kumaha rasana? Rasana raos mah. Ora ku batur ku babaturan mah dibikeun. Seun eta mah urusan salira. Hartosna salira ngaleungitkeun nyawa bari jeung dicacad salirana. Ieu tangkatantosan ti Rama uwa ti tuang Rama. Wah, Salira kena nampi hukuman. Sok aing geura hukuman tapi semplakeun letak tak katua pakensa. Pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa ti naraga.
Waduh. Kan? Iya. Nggak usah teh, parantos. Iya. Kata mihan ku awi tali, da puguh berjoget tali atuh. Iya. Alah. Parantos siap-siap pasukan oge ngiring ngadamelna. Iya. Eta tiba heula nepi ka can anggeus sia mawa dukun eta teh. Disangka dukun deh euy. Ada potonganana. Ai saena mah geura seren sumeren we kulan. Ulah nepi ka cicing sia potong pipilueun. Ieu urusan aing. Gatot kaca dina. Undang apa? Siap tanaga, pikiran, agak ngiringan bae. Ayeuna mangsana bakal putus ruaya. Tong dina dinten ieu menit ieu teh langanana. Bener tega bati, ya, tegerakeun kategan pae. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu. Papatan patah perlaya sang bulan 14 tegeuneuh sareng teh maleukmeuh. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Aya kitu satria teh lah. Wah, resep lah. Nya. Nyantana. Bisi teu wani sia datangkeun Bapak sia si Bima. Astaga. Is, ulah nyana kasepuh. Sok. Sing hareupan heula we Gatot Kaca. Babu kanya gantungan geura. Pake nantang-nantang tuang rama. Nantang-nantang tuang rama lalawara teuing. Mun ngaka-ngaka. Eta si Bima anu gablek pancanaka. Ari pancaneke meureun. Waduh. Adi eta Kang. Nya anakna digogoreng, nya bapana digogoreng. Mun lemah-lemah teuing mental sia teh. Naker gitu. Heeh, nyingka-nyingka teh jadi milu ambak begini. Nenek ku abdi kan urang tonjok jelema kieu mah. Ulah. Ah, da mau kuat atuh. Widian abdilah urang babu ka huluna. Nyingka. Hadir sia. Hadir we tuturkeun aing. Wani masyaallah sia. Lajen wani bari kaleos Paji Sidik. Alah, ampun. Maju kata. Doh. Aya eta. Eta cehehan teu Eta kusikna Gatot Kaca teh. Matak deureun Kang eta kitu Kang. Sakali dua kali teh dilawan katilu kalina ngagajeng kaluhur dina gerakan kalau ngampi. Eta teh Bari nejehkeun dua dampa suku kana dadana. Duk. Atuh puguh we. Anu keunana kasutija mah mata kajengkang oge. Teu kitu. Ngan orok kaya da sutija teh lain lawan atah-atah. Heeh. Tuning hudang deui. Wah. Eta lompat. Hebat si Gatot Kaca. Ya, ada tepayaan saya tahu. Teh kaopan teh payaan. Ngan eta ku hirup deui anehna teh. Teuing boga naon sia teh. Eta mah euy, manehna ngarontok, tewak teh dia digendong teh dia. Eta teh peret saradep. Jiga pisan Kang Yana kitu tah. Pimpinan Gajah Putih se Jawa Barat. Oh, Kang
panggilana Gajah Putih kan. Oh, Kang Ade. Laras Pusing kenong macan we gini kan. Ret. Bari kalau mau Di permen. backhand jadi. Tuh. Tuh. disulit. Marukan aku mah sia. Percaya ikut. Naon maksudna? Lain bisa telempang mundur. Waduh. Luar biasa Gatot Kaca. Sing leuwih ti kitu ya. Hari dipayang mana mo? Oh iya. Awas payang. Oh iya. Teh hirup di tanggeuy mah. Tanggeuy mah teh hirup. Ari sia ada naonan. Lain ku gegeran atuh sia teh. Kabita bener teh Kang. Kabita teh. Aing mitina mah geunah di pangku. Di pangkuan dibebeutkeun. Goblok pisan ieu wala. Mere gegeran cenah. Alah. Lon. Can laporan sian parangong teh geus. Rangong teh geus. Atos kan? Atos. Sugana geus ditunana parangong mah aing aya kasempatan. Laras. Pikeun reureuh. Pot, dieu. Kang, saurang tuh. Tah. Ai digolerkeun mah sia. Dina parangong moal teu nepi kana taneuh moal hirup. Moal. Moal hirup Kang. Oh, Dekat bumi. si dawala mah euy. Tibra we hees aing ge nu kacoka dieu teh. Kan bae atuh. Ya. Batur cakah cikih teh si dawala mah nyerengeh we. Oh, Batur sibuk teh. mun aya duit pangheulana. Tungguan mayit di dieu. Tungguan. Hah? Mayit tungguan. Kemitan. Bade lapar teh aduh teh eta teh rek masyarakat sangu. Wayahna teh sagedeung. Gadae tuh. Nitah we meuli sangu mah. Lain teh nunguan mayit di dia itu. Oh, sieun kalengkahan ucing hirup deui. Sok hirup deui teh mah. Coba heula ge eueuh jurig. Eueuh nu dilag-lag mah. Acan kabejakeun jelema digagdag jurig. Eueuh. Oh, modar sakali modar mah tetep modar. Mun jalema jiga juri. Oh, mau jauh kana taneuh. Mau hirup deui. Moal. Eueuh bejana. Alah. Mayit tudang deui. Eueuh ti mah heula oge aya mayit hudang deui. Eueuh. Oh, aya lain dihudangkeun mah euy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai.
sang ratumut putih bumi baju mingkem bet bala lager dedemit di dieu jurig di dieu bala lager jurig bala lager jalma cara redit naon eueuh nu kabejakeun eueuh yang bulan cicing sia sok we kayaknya kan eueuh majid udang deui naon majid udang deui heeh era permen da majid Kang cenah ya udang deui mah bere permen we aing cenah kutap-ketap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jurag wa jurig wa haliul hakim. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. sakarareung teh Wah, suara anjing nyawa. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu ditek sabab aya nu diteke hujan angin dordar gelap kaya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah sanepi kacempatan nu dituju dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul hari sugante mah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Lawan. Hirup deui. Lawan, hirup. Geus ngalonyeng teh sia. Ai geus kabobodo dunungan teh. Manya nu pae hirup deui. Nah, demi Allah aing euneukan. Eueuh. Rarasaan bakat ku sieun. Nu paeh goblok moal hirup deui. Na memangna aing A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Kempes-kempesan. Ngaruwahkeun we eta. Ulah hebat turnya saya teh sia. Aduh, ampun ting demi Allah kadeuleu ku aing. Teu percaya. Hirup kikituan tah. Lamun aya angin mah kudu nganebak ka aing. Ada kahara angin pul. Baru kana teh bisi tuning. Angin puyuh meureun. Tuning dang dalat dang tumila reungit mak. Di wulan tai jak we. Bangke teh. Oh.
Good. Coba saya tahu. Mainnya atuh. Eta gini. Nah juragan gitu aja lalu dengan nanti. Sudah dengan. Lalu dengan juga kata waktu. Banting kan kayaknya cuman. Antap pada. Antap ada itu makan barangan. Tungguan. Nah, hanya ayo ditinggalkan ke tot kaca sok. Oh, hirup. Tuh. Oh, ini usik gitu ta. Tuh. Si dewala goblok nanti tinggal. Aduh, ampun. Aduh. Ada. Nah, mau liwat ada. Jadi pocong. Aing dedemit dia. Ayam keung waktu Alah, ayah kasih. Lain jelema baungnya. Jadi tungtungnya teh ucing-ucingan ya aing duaan. Watekuntos Prabu Nalaka Suraboma putrana Dewi Pertewi anu ngagegeh bumi harita keneh penang tayungan Pertewi ngutus rinyu mangrebu-rebu nya tapikeun mawa taneuh kana ieu parangong. Atuh kaayaanana taneuh dugi di sana kurinyu. Beres. Yakin kulitna antal kana taneuh atuh ieu Prabu Nalaka Suraboma ngagajeleng tina parangong. Wait. Edan aing ditunda di parangong. Ulah Bu nuhun Bu. Penang tayungan ibu. Wah, itu agan. Kumaha agan? Luar biasa capena wa. Nying harapan Prabu Nalaka Suraboma. Kesal. Leuwih ti nying harapan musuh 1000. Lajang? Wah, anu geus legok tapak genteng kadek wa. Anu pinuh ku pangalaman. Ai kitu maksudna. Tulungan kudu di mana ditunana ieu layon Sutija ulah hirup deui. Duka atuh. Ing Pak tulungan ieu juragan gatot kaca kudu kumaha ieu Bapa mah. Geus pinuh ku rupa-rupa pangalaman. Pengalaman sejarah.
pengalaman jero nya urang munut tulung ya atuh Kak nu di luhur Bapak mah geus legok tapak genteng kadek Bapak mah geus loba ngadahar pindang iya Aika wa manaroskeun tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamos. Ye, mah aki-aki teh ngalieurkeun batur. Ditanyakeun ieu mah kumaha carana sangkan Sutiya paeh ger dijawab ku tiwu. Hartina teh tiwu ka congo-congona ku amis teh deuleu dunungan tos teu uninga komo dewe. Oh tak kitukeun lain tiwu. Ngalieurkeun budak kitu-kitu teh. Urang munut tulung we. Hei, nu di luhur. Cing. Turun sia. Apa di tanah kita tulung. Hei. Turunkeun harga cengek, euy. Nepi ka 30.000 cengek. Aduh. Ampun aing. Turunkeun sembako, euy. Allah. Dedeh teuing Gatot Kaca incu eyang wis. Kasih nya eta kahayang hidup tembus ka sawarga Maniloka meredih dina hati tadi dewa apaleun kana rupaha jorojoy hate hidup sumaka pihatur nuhun pot punten kapengkeran Kakang Semar sok buru-buru sia Bapak ka dewa wanian gitu Eta pengaruh Bapak pengaruh Bapak teh kitu teh Ai ku kitu teh mah ai rakyat mah heueuh boga kedaulatan sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat aya hak aturan heeh nu matak dewa teu balik ku Bapak mah dibedol aya eta Bapak teh pengaruhna seperti orai bedul dibedea tuluy dibedil terus ya dikulub mun teu nyambung sia teh mesina sampeun hidup Gatot Kaca kaulan memang kitu Kasep ari anu ngaran Nalaka Suraboma teh bener moal paeh sahinga manehna masih keneh keuna kana taneuh atawa deukeut sakurang-kurangna tau iwah ti bangkena tanapi layonna teh wayahna hidup kudu mawa layon eta Sutiya nyaeta kaluar angkasa ka awang-awang saluareun hawa ngan anu jadi mamalana paur hidup di ditu teu bisa ngarenghap sabab eta teh udara kosong anjir dunungan dewek juragan Gatot Kaca jadi astronot Kang aya kitu ada naon astronot teh jang astronot geuning mobil nu sok kebu di tukang kenalpot jurig sia tah mah mun jauh tina astronot kana kenalpot impun anu genut geuning astronot genot teh mah belgug genot mah bapak tuh bisa lempang genut aing atuh ada genot teh genut ai genut mah di mana aya awewe bangor teuing genit teh mah sia teh ai genit mah di mana urang boga rejeki teu mere ka batur genit pedit ai pedit mah nu biji tina bujur pedut eta mah sia teh nama dia sejarah raung tapi katu daek jempe moy teh lain bibir teh nepi ka ampun awas teh atuh
tak itu kasep anu pangberatna pisar hidup teh kudu bisa nobros angin bumi atmosfer murnya teh tak itu kasep sanggup deh sanggup ya pikeun ngabalesat nanti dia itu kudu make kekuatan pansa braja musti beri kapalamatan dentawi sesa dibarengan ku bajingiring tapak nenggala wanyir 7 kekuatan atuh 7 kekuatan dihijikeun 7 ya saya ya tah ngan di mana geus nobros ka itu hidup mau bisa ngarenghap tah ieu pake ieu asupkeun kana mastaka hidup tah ieu teh di jerona teh oksigen uluh hidup bakal bisa ngarenghap hitungan ulah lila teuing buru-buru weh turun deui tah alungkeun we sutiya teh dinya da di ditu mah bakal ngambang kasep oh kitu eyang yuk semangat nuhun eyang permios muji kaulah kakaresna tabah anak numaihanana dihukuman apa eta teh kepercayaan masyarakat teh kudu kitu nemongkeun keadilan hukum lu sebenarnya jadi hartina teh ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng nuhun hari bapak kadewa pernah naon sia teh wartawan lain oke jeung nanyakeun kitu Raden Gatot Kaca nyandak ieu Prabu Nalaka Suraboma ngapelesat ngange 7 kekuatan duh Braja Musti beri kapalamatan dentawi sesa sabta pangrungu tapak Braja Musti euy wojo melesat we wanyir muni ngebul gitu kaluhur lawan mo kabunian luar biasanya euy sumohon Kang tah kitu ai tamat mah disakolakeunana barudak teh kadenan heeh tercapai cita-cita teh Kang naon rupaha cita-cita teh laksana ai pinter jeung dina mimpin rakyatna oge ai geus pinuh ilmu jemar panalar mah moal ngacapruk teuing heuh wah sabarampa tak itu doa saderek-saderekna sadayana tararangah we melanggur bari muji itu oh da geus keluar ti atmosfer maka itu mau bisa ngarenghap teh mudah-mudahan juragan Gatot Kaca tiasa mulih deui sumohon
tuning Jurumuk tukang. wah kumaha aya sumping hidup atau kata hidup good ya selamat bos guys gitu masukan bakal menang tanah penghargaan pangajian nusa luhur-luhurna juragan Gatot Kaca jeung para satria nu sanesna atuh ku kituna ti akang saparakan sa ti rombongan Giri Harjatilu Sumohon Kang dina lalampahan nalaka Suraboma pejah Sumohon nyaeta nu tangtuna oge moal antal di kana taneuh ayeuna mah jadi angkara murka nu aya di dunya Sumohon mimiti nungtutan taku kituna urang sadayana urang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ti PRI Bandung laras dina raraga ulang tahun anu ka-48 tiasa ngagelarkeun wayang golek pantenan sok sanajan akang tanaga geus loba kurang anu dina waktos ayeuna sasatna digelar anu dibantos ku Pupu Kujang oge Pemda daerah tingkat 2 Kota Madia Bandung oge ti Pemprov Jabar ngahaturkeun nuhun kana pangrojongna amin ti akang saparakan sakali deui hapunten ti pihak Kalepatan Ageng Sumonten Alit salamet anu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetap salamet ti PRI Bandung sakali jaya tetap jaya ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungang salayang dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal kulalang Gusti tunggalna kulalang Gusti Tobat
Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi. Pamiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamiarta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui basa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun kapasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong.
yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana natrat dina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seher kanyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun lewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa-apa pati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih milu susah cing sabar urang Cipadarangku jantung hiup milu bingung raga ngarasa
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan